kedua mempelai. Alhamdulillah dina sahih urang ku Gusti Allah dikersakeun kumpul di bumi Ustad Epul kalayan nyaksian tur dorong doa ka putra putri nu parantos ngalaksanakeun akad nikah. Al-Qur'an ngajelaskeun fankihu ma thaba lakum minan nisa, sunah bagi urang selaku umat Kangjeng Nabi ngalaksanakeun nikah kalayan sunah. Sunah sote asalna, tetapi eta hukum ternyata bisa robah-robah dengan situasi. Aslina sunah, tapi lamun aya lalaki ieu na kieu bae. Maksudna tuh siapa karar itu iya nak iya baik tuh kamana baik pikiran anak dasar Haji Firdaus tuh beres ya. Tuh menang nelenu tuh make calana misalnya nelek ke calana tetap nyana tuh kuat wajib tuh menang diengke-engke sebab eta lamun diengke-engke bahaya. Nomor kedua aya anu tenang-tenang bae nyana deket ge eueuh serseran makruh hukumna. Lamun aya jelema kawin bisa ngan teu tanggung jawab, itu pepotongan Rusdi, itu pepotongan Rusdi, itu pepotongan Rusdi, Rusdi bakal dia ka neraka jahanamkeun lantaran teu tanggung jawab anak ambalaya teu nyahueun ka bapak. Eta percis okos di Pabuaran aya tadi Pabuaran okos gitu. Ngan kulama nyaritakeun ge sakieu eta ayat lamun diteruskeun fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi urang dititah ulah hiji bae 2 3 sampai ka 4. Lain masalah menang dek nanya, maksudnya dek nanya aya anu rencana dek 4 tapi terjadi-jadi, aya nu teu rencana tapi jadi. Nah dek nanya maning nu rencana terjadi, maning nu teu rencana jadi. Emang anak boblon kabeh ya. Para jamaah kaum muslimin urusan gadinya tama kumaha tulisan di Lauhil Mahfuz bae. Aya nu hayang-hayang henteu bae. Aya nu henteu rencana sababaraha kali. Atuh barang di sidang di Cilongok, ja ka Cilongok pan kabeh. Pamajikanna ka Cilongok, salakina ka Cilongok, cak pamajikanna tah kiai cenah salaki kula nyandung. Bener sia nyandung. Dia tuh geus aya tulisanana cenah. Cak kula bener oge ieu budak. Ya tuh lagi cenah nang ngaji di kiai sial tuh pun. Urang geus teu bisa kumaha geus aya tulisan di ditu bener teu. Atuh hendak kumaha dirobah teh jan. Ya takdir Allah moal bisa dirobah. Mudah-mudahan urang kabehan boga takdir. Takdir naon? Nu jelas ieu mah kieu ye. Aya budak imah-imahan. Budak leutik umur 5 tahun 6 tahun imah-imahan make saung sasaungan imah-imahan kumaha sih imah-imahan didareleukeun ku sababaraha keluarga. Eta budak imah-imahan hebat jasa Rusdi cak bapana teh cak salakina budak mamah sini deh waduh asana karena hate jajantung antem romantis. Ada apa papa? Eta budak leutik eta sial jasa. Begini mah, tunggu sebentar, papa ada janji sebentar. Oh iya. Keluarlah ngaranna ge imah-imahan. Teu kebal datang deui cak pamajikanna, "Kok pas sebentar amat sih?" Cak salakina cak budak teh, "Mah, walaupun di mana papa inget terus sama mama." Oh. Masya Allah. Terima kasih deh gitu kan. Itu kebal cak pamajikanna, "Papa tunggu sebentar sini." "Mama mau kemana?" "Mau ke warung dulu belanja kan papa perlu kopi." "Oh iya." Gegeran keluar teu kebal datang. "Kok sebentar amat mah?"
ingat saja sama papa. Jadi luar biasa tak budak iimahan teh. Ieu mah gancang cari tanda bae jaga berang. Teu kebal aya tukang es keliling dieureunkeun ku bapak mana eureun. Marelilah nanya nyana. Haju dibere teh budak. Ya, tah sia. Barang dicokot, ya siring hiji. Enggak lah, satu aja berdua. Masya Allah. Jadi cak hiji kuduaan. Ya Allah, ya Rabbi. Haju eta ku pamajikanna ku budak leutik ku iimahan teh. Dilamot kunyana anjur dikasalakin buat papa ke dilamot deui jadi hiji kuduaan. Masya Allah karim indah jasa kadeuleu jasa eta budak sahidup semati sauyunan bangun eta budak leutik iimahan bisa menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah romantis anu luar biasa. Didelekeun bae ku indung bapana jeung ku keluarga nu sejen indah amat eta budak. Ternyata di juru aya nu memperhatikeun kaluar cai mata. Ceurik pamajikanna ceurik. Ditanya ku babaturanna, "Kamu kenapa nangis?" "Enggak apa-apa." "Kenapa sih kok nangis?" "Enggak apa-apa." Yang benar sih kenapa nangis? "Saya mah dari dulu nggak pernah di mama-mama. Saya kalah sama anak kecil. Kalau sampai rumah saya diomelin terus sama suami." Cek babaturan, emang suami lu siapa? "Ono sekian itu." Aja salakina deui didatangan. Cerik salakina ke cerik. Sia kunaon sih cerik itu laki-laki cerik. Aing eleh ku budak cek nya. Datang ke imah kokoprak melulu cek. Kokoprak lain jang kotok jang aing. Ieu beak tongong aing ku pamajikan sakian teh ieu. Di kokoprakan melulu. Aya nu papah mamah Haji Pendi di deket urang doang. Asal deket urang mah papah mamah. Asal ditukangin urang mah masya ka mana? Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang lamun nyaritakeun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu, babari urang nyaritakeun sakinah, nyaritakeun tentrem, tetapi urang kadang-kadang eleh ku budak leutik nu imah-imahan. Budak leutik imah-imahan mah papah mamah titip tutap titip dek keluar bebeja, dek jero bebeja, dek warung bebeja. Wow, ari di dieu salaki ka mana pamajikan teu nyaho. Teu nyahoeun. Urang datang ka dinya, "Neng, ai salaki ka mana?" "Salaki kos kitu ieu." Ceknya na meong garong mah eleh. Teu nyaho di mana, teu nyaho di manana. Kitu kele urang mun nanyakeun ka salakina, pamajikan saya emang di mana ieu mau wancai seorang pamajikan kos kitu ieu, hampir sarua kunti anak pamajikan. Ngalayang bae. Ternyata horenganan di kampung Sirna iya kos gitu. Babakan Sirna. Ngaranna mah BBS. Orenganan di jero nama Masya Allah. Iya lamun kurang di deuleu imahna baragus pakaianna baragus, horengan imah tangga nama ya Allah ya Rabbi awet rajet ribut unggal poe aya anakan si terus. Nah ieu mah sakali deui urang doakeun mudah-mudahan ieu dulur urang anak urang nya ieu saudara Al Badawi ejeng Syifa Fauzia urang doakeun ulah datang ka model nu tadi careurik teh. Ieu mah percis kos budak iimahan bae kitu tah nya. Ieu Badawi titip mun deuk ka mamana bebeja ka pamajikan abeh pamajikan nyahoeun nya. Kitu kene Neng lamun deuk ka mamana bebeja aya izin atuh mangga teu aya izin ulah jadi dunia masa kedeung ieu nya. Kitu kene lamun Neng nyeusehan mun aya duit 1000 2000 bebejanya, mun aya 1 juta mah teu kudu bebejanya. Eta di dieu karitu. Urang aya nyeusehan teh bo bebeja nyana. Kakak, ieu di kantong aya duitan. Cakakana teh bo jujur amat ieu salaki. Sabaraha duit Neng? 10.000 cenah ieu. Bo jujur jasa pasti ieu ka ditu ge jujur. Menang saminggu nyeseh deui. Duit ka mana ieu nu 1 juta eueuh. Orenganan diseuseuh ku nyana teh bebeja aya duit. Nah eta mah di ditu teh mah di sepatan.
kesempatan tambah di dia mah teu kitulah. Nah ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita bebeja urang aya naon indah boga bebeja bogana teu boga bebeja teu bogana. Ieu lah nu sok disebut cek urang Bandung mah naon kitu ngaranna naon ngaranna kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak, kacai jadi tukang ngaji kadarat jadi tukang sholat. Jadi guys indah jasa teh hirup. Jadi ieu mah kieu bae Neng Badawi lamun keur teu boga duit sing rajin salatna. Kayaknya ulah urun-urun engke kanyahoan asal boga duit teu salat. Abrak-abrakan. Ulah kitu, boga duit teu boga duit tetep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulama ieu nu manta kaji pendi di babawa jang contoh. Nyana mah mawa tasbih bae. Heuh nyana mah di imah kula ge kieu bae tah aya saminggu kieu peuting beurang. Nah, barang ditanya, "Pak Haji, kok yes ngaranna rajin amat sih?" Lagi punya utang ge kana nih. Rajin jasa. Lamun geus kabayar bae tilok maca sholawat. Tilok yang nama salat ge hampir-hampir. Tak ulah kos kitu. Boga hutang teu boga hutang, boga masalah teu boga masalah, urusan dunia urusan urang ta'alluq ka Gusti Allah mah teu bisa diungkak engke, tetep bae kudu dilaksanakeun. Urang doakeun mudah-mudahan kedua mempelai panjang umurna, diberkahkeun hirupna, dilobakeun rezekina jang ibadah ka Gusti Allah, tur dibere keturunan nu soleh nu solihah. Rencanakeun Badawi Fauzi ulah kurang ti 24 boga anaknya. Atuh ai saroleh kabeh mah 24 geunaheun jasa daripada urang boga hiji hese tilok aya di imah. Boga hiji ge tilok aya di imah. Menta cai deui ka Cilongok ki koron anak tilok aya di imah cenah kiai. Ke ai bapana osok sarua. Atuh teh turunan. Nah iya masih ngade ya tetep kurang di imah wayah usaha balakan sanasibaka minad dunya, tetep kurang boga bagian dunia teangan dunia jangan ngesian kahirupan urang jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ciptakeun keluarga sakinah, ciptakeun keluarga mawaddah warahmah, ciptakeun keluarga anu harmonis. Kembali deui ka diri urang, ngaharmoniskeun rumah tangga aya di diri urang, ngabentrokeun rumah tangga aya di diri urang, endeu kumaha ge aya di diri urang. Batu cincin ge teu mahal hargana, digosokan herang. Pamajikan ge digosokan luis atuh ieu mah ditoel tilok, di paraban tilok, atuh jibrud. Aya nu ribut bae ku ari pamajikan jeung salaki. Kunaon emang ribut bae bi? Ai batu digosokkan bae cenah kula tilok ditoel-toel. Jadi berarti eleh ku batunya. Nah, tadi ge keur ribut di dieu. Haji Rumdani jeung Haji Mu batu cenah mah. Cak Haji Rumdani leungit batuna datang deui cek cenah. Atuh emang lainnya bae kabehan ieu musim batu ieu masalah, tetapi urang batu naon hartina batu ulah diasupkeun ka jero hate. Meuli batu 2 juta 10 juta ai masjid diantepkeun ieu bakal disiksa ku Gusti Allah. Naon hartina batu, sebuah batu lamun kula nyaritakeun di kitab muslim Kangjeng Nabi boga gonimah kemudian menang qoladah teh kalung di dinyana aya emasan, di dinyana aya hirzun teh mutiara kemudian dijual ku Kangjeng Nabi digerokeun ka dieu la tubang ulah dijual eta qoladah, kaluarkeun heula emasna, kaluarkeun heula mutiarana. Mutiara jeung emas lain seperti nu biasa, mun deuk dijual kudu zahaban bi zahabin. Ieu mutiara cek Kangjeng Nabi lain sambarangan. Naon hartina sagede urang make mutiara, lamun bangunan syiar agama Allah ieu eleh ku kagedean mutiara. Jadikeun mutiara mah ditungtung cak Kangjeng Nabi, syiar agama Allah lah anu kudu diagungkeun, nu kudu diluhurkeun. Kitulah cak Kangjeng Nabi
sehingga Kangjeng Nabi ngagrokeun la tubau ulah waka dijual heulanan korek heula cokel heula dicokel ngan ulah kadeulean kurus di nyokelna disumputkeun ujian. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin, batu mah batu bae sebuah batu hanya batu nya ulah datang ke jero benak hati eta mah anggaplah hiburan bae. Urang lamun nyaritakeun 2 10 100 juta 1 miliar naon hartina sebuah batu lamun musola masjid majlis taklim nu ngaropea. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabada urang ngadoakeun ka kedua mempelai, urang oge berdoa mudah-mudahan urang kabehan dibere sakinah mawadah warahmah, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah, akhir hayat urang kabehan husnul khotimah, bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah, di akhirat urang iring-iringan di bawah bendera Kangjeng Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ala kadar pisim kuring dicekapkeun sakieu hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna, doakeun munuh Saiful dina hajatna mudah-mudahan diberi berkah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.